salaku gunung pangauban sagarana panangguhan hamba-hamba rahaya anu sasatna norta gawe ka anjeun duaan salaku ais pangampi di negeri pajabat di negara ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhur masyaratina kamajuan anu parantos karandapan ti taun ka taun ti bulan ka bulan malah dina mangsa tahun anu kahareupna anu baris ka sorang ukur sapoe deui menta supaya anjeun duaan dina sing leuwih ronyat sing langkung giat dina rupaha pakasaban salaku ais pangampi pajabat di negara anu tangtuna oge ieu teh bakal berdampak ke urang salarea sabab lir ibarat urang najongkeun bal kana teh mental deui ka urang keneh balik deui ka urang laras jeung deui eta bal anu sasatna balik deui mental deui ka urang teh bakal peuheur bakal jadi pamujian gumantung urang heula mimitina gumantung panginitan ya laras dimalan maklum salaku raja jeung ais pangampi teu leupas diisuk jedur nepi ka sore jeder nyaeta tina paninggali rahayat-rahaya anu sasatna nempo kulon wetan kidul kalerna museur ka urang paninggali tangtuna hinaan cacian makian bakal ka sorang malah sing jadi lalab sapopoe jeung sing ngeunah we karasa dihakan ku urang sapopoena najan peuheur oge kulan heuh teureui we nya laras dabongan urang-urang keneh jadi pamimpin dilantik di hareupeun masyarakat diungkulan ku kitab janji natopati jiwa raga nyawa dibikeun kasalamatan negara jeung bangsa anu tangtuna ieu teh lain ukur babasaan tapi kudu jeung prak-prakanana ya laras kan tenang masyarakat geus kritis masyarakat geus parinter rek teu pinter kumaha atuh satiap jelema baroga HP dina HP pasti ayat di nasional saya subuh nih itu nya baru 2 rakaat ngajarkeun laras alah lajeng Gusti tangtuna urang dina rupaha widang kagiatan kudu hade kudu kapake malah mandar aya manfaat keur jelema loba laras kan tenang sabab panghadena jelema anu mere manfaat ka jelema deui nya laras komo urang teh kaum denawa kaum iblisan bangsa buta goreng lampah wah moal henteu anu ngahinana bebeakan moal henteu ngahinana beak dekak naon sabab pantes we
kermah wujud buta laku lampah buta dina nanjirkeun kawijakan kembali suruh kapatut gitu. laras tapi gening ai buahna hade mah laku lampah urang hade buahna gening masyarakat pada muji ke urang salarea ayeuna Seueur numutkeun survei anu tangtu pada ngangkat jempol ka urang salarea nya laras bener timbalan kantenan Gusti sok tingali itu ieu oge sabab geuning tingali si kulantaran urang gawe na alus najan sok aya tilawan politik nu sok ngeuneuk-ngeuneuk pajar cenah arimba mah ngajadikeun dulur baraya jadi pemimpin eta teh disebutna nepotisme tapi eta teh bisa kahindar jeung kata dulur baraya geus jadi ahli dina widangna ya laras sok urang pada dina lebah dieu nyaeta jejeg ancek ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan dina kahadean pikeun salarea diestokeun Raka Prabu diestokeun ulah bosen-bosen ngajieun karya anu baris mangpaat keur balarea urang prioritaskeun rahayat nya laras udah kana nyeri hatena bangsa manusia jeung bangsa denawa teh kadang-kadang bangsa denawa bangsa urang mah diapilainkeun ku bangsa manusia teh dianggap disepelekeun dipandang sebelah mata malah kadang-kadang nu nyaritakeun kagorengan teh ka bangsa denawa ka bangsa buta we hayo ka bangsa jin we hayo bagian goreng ke bangsa urang bagian hade ke bangsa manusia contohna seperti laku lampah maling eta lain laku lampah bener eta teh laku lampah juring laku lampah judi lain laku lampah bener tapi laku lampah iblis laku lampah merkosa lain laku lampah anu hade tapi laku lampah setan laku lampah minum-minuman keras lain laku lampah manusia nu bener tapi laku lampah didemit bangsa kaula nawa asa dihina dicaci dimaki ku harampang nyarita kitu baris saumur hirup nyunyuhun sirah anu ieu umur-umuran can pernah nempo pocong seselontodan kulantaran mabok AO can pernah nempo genderuwo main slot can pernah nempo kuntil anak ulin ka oyo can pernah nempo kuntil anak jadi LC jadi PL teh pemandu lahun lagu ya rasa kaula mah maranena nu kararitu laras tapi keun bae dan nu ngomongna ge tinu geuleuh da ngomongna ge tinu ngewa wajar tinu ngewa mah kararitu danu ngewa mah tong bujeng hingga panggih jeung jelemana aya senang laras tah urang mah bakti ka negeri seba gara-gara teh syariatanana ayeuna lakona dina karya hakikatna teh urang ibadah ka numur bengalam cengang cing kayeng sabab sing inget pangeran menteuna ka manusia lain dumasar rupa jeung pangkat tapi jeung pangabdian anu bakti ka anjeunna laras ya terjadi jaminan kasep rupa ai hatena ruwet miuni kadongdong laras Gusti tah ku kituna sok anu aya patula-patur ka kewajiban urang salaku ais pangampi kulantaran ayeuna teh loba musibah nu karandapan di pihak urang banjir di mana di Meni longsor di mana di Meni
wayahna arimi kaula nun rek nyiwit kulit moncorot getih ini kapurba kesah oke ka sajumlah ais pangampi supaya nyuplai bantuan-bantuan di luhur kahanap kirim-kirim gitu sing tepat sasaran kalian sing rinci sing amanah utamana sing nepi karena korban anu sanyanya ya sabab kecewas-kecewis anu nepi anu datang nanti masyarakat anu pokal sabab cek masyarakat loba teu saeutik nu nyaritakeun rajin barang bere bansos teh kanu eta deui lolobana bansos nepi teh kadulurna jeung kabarayana gegedena diharakan kumaha teu merata teh kitu tak kulantaran sangka nepis karena ieu kejadian wayahna mane duaan sok sumebarkeun itu bansos nu aya di gudang sakan merata ka sajumlah korban anu kadampak ku bencana tapi no laras omat nalika bantuan dibikeun ulah diimplik-implikan ulah diiming-imingan ke colok dina waktuna tanggal sakitu ulah dipahit pisan gitu ulah make jeung pencitraan anu taramak mawa karung ujug-ujug manggul karung ulah utara bebelokan geus bebelokan laras wios abi ngangge rompi senjata motong mondong da ka bencana banjir sia teh dalin perang gitu nya laras sebarkeun ulah ukur tina data sabab data teh menang tahun anu katukang cross check bisi lain lamun nya mah sok pikeun lamun lain wayahna koreksi jeung evaluasi nya timalan diestokeun kaula nun diestokeun kulan badan seueur panginten pasukan anu kena disana pikeun nyanak bantuan bawa jang kepentingan sosial dan nu maranehna keneh duit maranehna keneh ieu mah laras tah eta timbalan kadua ngeunaan pribadi saacan ini ieu marek nanya ka maneh mi nya ditalek cek aman aina nya kamelang dasarna tina kanyaah kanu jadi adi nya maneh arimi lamun ngudag ngeunaan umur geus satengah tuwu ieu teh geus kolot geus aya wisan eta ciri ning ngudag kana umurnya eta kolot geus sawawa nya laras tapi da kolot oge puleun kene heueuh eta oge kolot ke mantap ke ai lebah boga adik lalaki mah teu hariwang naon sabab ai lalaki mah panjang lengkah gede amahan tah beda jeung awewe mah hampura arimi lain ngudag ngeunaan dumeh tangtungan maneh teh awewe tapi ieu mah dasarna cek akang naha iraha atuh maneh kawin teh tobat arep pisan akang teh can pernah nempo timimiti nyunyuhun hulu ieu teh can pernah nempo salira heug ngarenengan jeung lalaki can pernah sugan aya nu ngapelan da eueuh can nempo dibonceng di arep-arep aya nu mawa martabak pikeun kaula salaku lanceuk panggedena da eueuh aya daya nu ngamahugi ieu mah ka maneh sugan aya lamun aya teh mah urang mana lalaki ti meuni saha ngaranna marukana atuh na teu kabita ku si agan marukana agan wae geus kawin ya arisan na ai nyai atuh aduh kaulang pula sarebu ulah janten menu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rangating penggalih kaulan mun raka Prabu edas dina lebah dieu kaulah hapuntenna ulah make jeung
cumarita ngeunaan sabatae kapayuna mah bakal menang bakal ngan lain dina waktuna ayeuna Can mangsana ulah. heuh iraha can waktuna teh iraha Rek nepi ka iraha atuh. kaburu lokot Olot. heuh Kaburu huisan atuh. bisi da ngaran umur mah eueun nu am teh ti heula ngulang kalam-kalanggeungeun pati-pati oge hayang nyaksian nu jadi adi jatuh rami hayang boga suan Aya gadusuan hayang cicing di pelaminan make jas make bes. heuh rek kaul meulem gurame jiga Mang Ari Hayang ningali MC. rek kaul ngabalado entong Belum beres atuh. jiga Bapak Lili sareng Mama Engkur Nya beres gula. heuh da ieu mah lancek kuing mah Gusti Raka Prabu kak acek arimi madamni asa Sahare-hare hare-hare pisan geus dingin we. teuing meureun pangaruh pangkat luhur teuing Eta upina mah. katambah-tambah pan aya gelar patih mah sarua jeung benteng nagara Nya atuh. orang kedua di negara Betul. tangan kanan raja bari jeung tangan kanan teh lain dumeh deukeut jeung raja dumeh lain dumeh adi tapi dumeh pangabisana sepak terjang banting tulang dina ngusir penjajah dina ngajaga keamanan Kitu ti hot-hot. nya pilih tanding sudah lawan nya ge pangawakan lal awewe Tapi nya wanian ulah. jadi alalaki teh saragan Nya atuh. lalaki nawe naletoy Ebesan. udah gitu ieu mah Nya. Anggap lesung we. da eta oge aya nu naksir teh kasalirana ngan kitu seueur ditolak Raka Prabu loba seueur Baru kana atuh. Panayagan ge loba. tampikan pisan aya nu mere kembang dipangpengkeun teu beuki cenah kaos kabika kitu Rek diajak pan sidik bikang Raka Prabu kang teh nya. nya aya nu menta WA der ditonjok teh ulah kitu maneh teh dimi Nya. datengeuna goreng patut kaula teh aya ka lalaki goreng patut Aya edukasi. jeung di kaula macan hayang we boga salaki ningali babaturan itu ieu baroga salaki para sea wae sok komo bari jeung salakina teh ulin wae ka itu ka dieu aya lawewena teh ngejedog di imah kaula macan hayang bisa ngejedog di imah Hayang kene bebas. ningali pagawean babaturan kararitu geuning nyeuseum baju Nya. nyeuseum piring nyeuseum jabana aya salakina ngararuseuk Salaki karena hari eta mah urusanana bisa paduduaan antara salaki jeung pamajikan eta mah proses rumah tangga mung sieun disalingkuhan neangan anu setia nu setia ti pedut aya oge pejabat dipandang setia treuk nya bukti kanu ridu. beuki kanu gendut bede ka bangiri selingkuh Nya kumang bulan teh. mung Komo jeung panayagan ulah. dayang di poligami dayang kalau aku tunduk kasanu jadi lalaki dayang nyage kaula parang pengawakan awewe tapi harkat derajat kaula mah teu sudi kaula make jeung turun derajat dihanapeun lalaki nyai urusan turun derajat mah eta mah urusan nafsu ceuk mumutkeun anjeun Nya. Cek ego eta teh. lamun urang beragama urang yakin bakal selamat dunyana akhiratna Beres. ai kitu ya ai urusanana bakti kanu jadi salaki teh eta teh saolah-olah eta teh aturan ti agamana sabab naon sabab setiap hukumna awewe ditikah ku salaki bungahna sedihna amalna gorengna lahirna batina ditanggung jawab ku salakina Beres. Atuh. matak salaki teh disebutna pangeran dunya
Marukana darajat. Setiap pangeran dunya yakin kudu bakti kanu jadi salaki buah na teh taat na teh nyaeta. Garas. Jadi disebutna pangeran dunya teh lamun maneh bakti ka salaki seolah-olah eta teh bakti ka Gustina. Itu geningan. Syariatna kitu. Tapi kumaha salaki namun pikageleuheun salakina anu soleh. Benar. Urusan masalah salat jeung soleh mah eta engke bakal kapangi asa dina hate aya ugeran aturan agama. Eta. Garas. Tah fungsina nikah teh. Kitu. Jeung deui moal waka dianggap umat kami lamun teu ngaliwatan hukum pertikahan. Garas. Ibadah langgeng kitu teh. Jeung panggeunah-geunahna ibadah kawin masya Kumaha geus? nya ngeunahna kumaha wah karawas Gusti komo ai malam pertama mah isura jawab pias beungeut teh Jangan sepak. eta we tinggal cepagan para rias beungeut teh nih nya cara laong di pamajikanana teh gini Bukan teh kunaon. isu-isu teh bararasieun kulimis ai ngaliwat batu teh hehe seuri Oh. Iya. leumpang norok tok nya Marukana. wah jeung we aya kawin mah sabab disebut kawin teh geuning loba jelema anu karawin deui disebutna ngeunah beda deui jeung ibadah anu teu ngeunah di antarana disunatan Ya, benar. geuning buktina eueuh nu nyunatan kedua kalina Bobo. meuna kitu oge kerapokeun Kapok kadua kalian. nya Marukana. geus raya perkara teh mangke deui kebake deui Sebatai. helain tetep kudu dipikiran atawa hayang ku akang dijodohkeun Nah, bisa yang diadu-adu. urang dipangneangankeun urang leles Ya, eta tadinya tah. urang rak nanyakeun ka kades-ades sugan aya anu duda atawa anu bujang Suka alim atawa ka urang Ciherang alim tong dipapaksa kaula jeung alim. hese imah hese Pageuh pisan. pageuh Nya. Raka Prabu Nyai ai perkara jodoh mah eta mah urusan engke wae Sabat. margi naon margi kanamian jodoh pati bagja cilaka lain banda manusia lamun salira naroskeun perkara jodoh ka kaula sarua jeung naroskeun perkara pati oge Uluhnya. sabab eta teh paket jodoh pati bagja cilaka Itu geningan. sarua jeung baluasna salira teh nanyakeun iraha kaula menang jodoh sarua jeung iraha anjeun terek pae Sarua jeung ngajuru. adek itu sami ih geus boga pamedegan ieu Kukuh we. hese pisan Kukuh pisan. heeh Ya. atawa aceuk naon ta isukna ta urang ulin ka kota urang nengan cindo Bisa ya. aduh kumaha ieu Panggil. ayeuna mah tong make jenengan pribadi salira teh selaku raja teu payus ngomongkeun pribadi di dieu heuh ieu mah pan lanceuk teh saya pribadi pan salira mah salaku raja geuning buktina ge ngangge mahkota kerajaan ye ieu mah Ese bulan ah. horek kitu wae nya nyantos tong disanggem-sanggem ngeunaan eta Ya. ayeuna mah wangsul di kana padamelan kaula pancen ti salira teh kaula teh kedah nyebarkeun bantuan-bantuan heuh nya kaula mah bade eta bae anu bakal di Bidama. lakonan ku kaula heuh nganna pikiran maneh ku teangan jero alim meni ku keukeuh Pageuh. alah Bilarian. aceuk neangan atuh jak sugan aya lalak mumul Gusti hese nu agung Ese bulan ah. nya kumaha atuh purbakesan nepi ka kieu lanceuk sia abdi oge ngadoa kitu itu ka ceuk teh Ngasih deet jodoh na bulan. da hese pisan ngeunaan jodoh mah setiap salat oge beres salat oge abdi teh sok ngadoa bari haheringan Nah, hari rina bulan.
hari ringannya tangga doakan Aceh Karimi ya Allah lindungi Bilqis Jauh-jauh. kesarua aja kita masih nabi teh gas oh kata itu carana mah kudu kitu jalan pek eta urusan anjeungan omat sempetkeun aya hatina hate niatan dina hate lain maksudna maneh kudu neangan lalaki da ieu masya kuduna lalaki neangan maneh ngan lamun aya lalaki heug hayang nyaho ka maneh bukakeun hate urusan bogoh itu ieu mah kumaha engke lamun geus panggih jeung warno Dangukeun mia. ulah cekekan teuing ka lalaki Ulah dipilih pembak nama. ulah pipilih Dangu kecuali kukuna koning ulah dangukeun mia eta. sok wau heula itu ieu Akrab heula. ngan ceuk akang pangrasa akang nya urusan rumah tangga mah lain urusan geulis jeung kasep tapi urusan kanyamanan Kenyamanan hati. kanyamanan datangna tina komunikasi tah nu matak lebat dia sok ngobrol itu ieu kadar teresep ngeunaan beungeut engke heula jaga Jaga kasampeur eta. keke kasampeur atuh teu bogoh wae bisa wae pan urang ninggalkeun Nya kan dudu we kula kitu we. coba heula nasi juang nasi goblok gitu Asa diwakilan. jadi kaula ayeuna sok atuh bantuan itu ieu bawa ku maneh sebarkeun ku maneh idimi Purbakesa mangga Gusti ayeuna tuh tunungan damah atas wae geus Aya aral meureun we. uye gade anjing uye maksud teh Lain bae. ampun geus aya naon tunungan aya naon Gusti aya naon uye walan tai cek wae ge Cocokan. ulah geus wayahna maneh nu tengah kieu tah ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna najan bari kitu oge urang pada wijak siapa yang tengah ganggu karena kehidupan batur da sia mangaganggu Gusti teuing mah sia mati segitu nepi ka sajadar ngecek brek ngomong Oh, teu dek. can dina heesna ngalantur ngigo ngorok kongko meni cegekan jadi jelema teh geus jadi ieu teh aya pikersaeun naon ngeran ye purwa diging silingi ka dieu anu aya patula patali sareng pancen gawe teh sang nalendra Prabu Arimba raja urang raja agung wirehing Prabu Arimba teh ngutus kaula sareng Gusti Patih Hidimi nyata pikeun nyubebarkeun bantuan-bantuan ka jalma-jalma atawa ka warga-warga anu kadampak ku bencana sabab ieu teh hayang kakoreksi jeung ameh katingali ulah nepi ka nginjem ceuli nginjem panon teuy batur Nya logur beja bulan. ngan dina lebah dieu pastina oge kaula jeung Patih Hidimi bakal pincang lamun teu aya gawe rancage ti kabehanana Teu sauyunan. di antara nyaeta pikeun cocorokot cunak-canak kana bantuan teh wayahna kaula rek nyiwit kulit moncrot getih ka maraneh kabeh nyaeta supaya pangmawakeun boh eta sembako boh eta minyak Obat-obat. beas mie jeung sajabana Jo. bade masihan bantuan deui dunungan siapa Rek ngalirkeun. kumaha pami abdi usul masihanana Naon? ulah mie wae ah Mere naon atuh? kumaha mau dipasihan ku
alat-alat olahraga Ya, itu teh kalaparan aji nu kalaparan di fitness ya mah kita push up dah tu nyamuk. apa sehat jasmani sehat rohani sih teh ya memang bener alus pisan uyeh pisan Ya, keren pisan. jadi eta bae kahareupna Ya, ngan dina lebah ieu mah numutkeun data mah eta heula anu penting, urang piheulakeun nu eta lebih penting sembahkeun kebutuhan pokok heula sembako. siap Gusti bagian hiburan kan bae make gitar ai geus ka bawah mah sembako aya lolongkrang pikeun tempat nempatkeun gitar pek bawa Enak hiburan pada malam. ai butuh mah keur hiburan ngahibur warga-warga nu kadampak oke bos Wali carek. ayo pada bejan lian siap ayeuna mios ini ayeuna siap oke bos ya come on kita berangkat bebarengan sauyuna bebarengan naon ai mane lamun aing dicekelan situ Bogo udah pernah, aing menormal kene Bogo udah pernah di Jaipong. gitu mane mah galak cepeng-cepeng wae galak mane mah Bari amok. kamu tanya ku batur siapa